mi atasanatin andai kata anjeun maca kana hiji ilmu 100 tahun malah kitab ge nu ku urang dikumpulkeun 1000 kitab tapi urang teu mempersiapkeun diri kana rahmat Allah teu mempersiapkeun lantakun mustahidan li rahmatillah teu aya anjeun mempersiapkeun kana rahmat Allah ta eta rahmat Allah teh moal bisa beunang illa bil amali kecuali kudu diamalkeun. Jadi orang teh bisa menang rahmat Allah teh kecuali kudu diamalkeun. Teu cukup boga ilmu hungkul kudu diamalkeun. Hese ngomongkeun ulah ria, urang mah masih ria hese. Oh, ai ria teh istihlahul ibadah. Ria teh milang indahna ibadah. Insyaallah. Urang mah ibadah teh nikmat kieu. Ria teh eta. Mana deui? Ria nu pangparahna mah mahabbatu itla'in nasi ala ibadati. Resep jelema lamun ningali ibadah urang. Wah eta mah guys. Si eta mah lamun aya jelema teh salatna jadi rada lila. Pokona mah lamun salat keur rada rapi, tarian teh kitu. Cinta mahabbatu itla'in nasi ala ibadati. Resep jelema mun ningali ibadah urang. Wah, masyaallah. Allahu akbar. Komo lamun nu di tukang aya katingali nu rek mere duit. Makin husuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ka alham jadi kitu kesimpulanna. Sanajan urang ngaji 100 tahun lah diringkeskeun mah. Terus orang tadi amalkan berarti teu mempersiapkan karena rahmat Allah. Sahabat orang bisa mempersiapkan bisa menang rahmat Allah teh eta kudu diamalkeun. Rahmat Allah mah